buka kitab-kitab nu mana bae bakal kabaca. Bahkan Gus Dur bagus Dur ku caang-caang nah teh maca koran teh sakadar sakieu we set balikeun selesai. Tanya koran nu eta beritana naon bae dibaca kabeh ku Gus Dur. Haji Pendi mah maca koran teh. Cak anakna lagi ngapain bah? Baca koran. Waduh mobil terbalik bah, atuh bacanya terbalik. Geus pikun goblok. Atuh lain tibalik bacana saya. Ese jeung nu pikun ese. Masya Allah Karim. Sekalina maca koran pan teu beres nya maca. Ada berita apa bah? Cek anakna. Ini berita mengagetkan. Emang berita apa? Rumah sakit di Jakarta kebakaran.